Bismillahirrahmanirrahim. Ari kaduga atanapi istitoah eta aya dua gambaran. Gambaran kahiji A kudirina sorangan. Gambaran aya bekal pikeun saukuran apakah salila proses pelaksanaan haji, aya kendaraan, aman di perjalanan, sehat jasmani, aya kesempatan anu pasti. Pikeun awewek kudu jeung salaki atawa muhrim tur lain keur iddah. Kapanan syarat haji teh nomor kalima na teh kudu istitoah. Berarti lamun teu istitoah mah can aya syarat haji, can aya syarat wajib haji. Naon ari istitoah teh aya sabaraha gambaran. Istitoah atanapi kaduga dina ngalaksanakeun ibadah haji aya dua gambaran. Gambaran kahiji aya anu istitoah ku dirina sorangan, aya anu kaduga kunaon ku dirina sorangan. Gambaran kumaha kaduga ku diri sorangan? Gambaran aya bekal pikeun saukuran apakah salila proses pelaksanaan haji. Kudu tos aya bekal na orang teh bekal keur di jalan, keur berangkat di perjalanan, bekal keur ibadah haji di ditu, bekal keur balik deui oge bekal keur napakah keluarga anu ditinggalkeun di lemur. Kartos ulah ini teh orang teh hari anu di lemur teu dinaonan, teu dinapakahan, padahal mah anu di lemur teh adalah keluarga anu wajib dinapakahan ku urang, taulah sampai kitu. Jadi kudu aya bekal keur urang nu initna jeung bekal keur napakah jalma-jalma anu wajib dinapakahan ku urang. Tuluy aya kendaraan kapanan jauh di ti urang mah mentas laut. Kudu aya kendaraanana pesawat atawa kapal cai baheula mah. Ayana kendaraan teh kumaha carana? Mayar nya. Mayar da misalna teh menyakot meuli pesawat urang mah. Gitu. Ek meuli teu naon ari beunghar mah. Tuluy kaduga ku dirina sorangan teh aman di perjalanan. Bisi teh aman di perjalanan teh nuju perang. Tah eta teu aman di perjalanan. Leungit istitoahna, leungit kadugana. Berarti jadi teu wajib indit ibadah hajina. Tuluy sehat jasmani. Sehat jasmani teh sehat badana ulah nu gering. Bisi gering mah lamun indit teh kalahka beuki naon? Ripuh geringna beuki kacida. Sing nya oge mampu bekelna ari fisikna teu mampu mah jadi teu wajib. Tuluy aya kasempatan anu pasti. Aya kesempatan naik haji anu pasti itu istitoah ku diri sorangan, kaduga ku diri sorangan. Tuluy pikeun awewe mah kudu jeung salakina ibadah haji teh. Awewe mah atawa jeung muhrimna, jeung lanceukna, jeung adina awewe. Gitu. Temenan. Jeung ulah keur naon? Ulah keur idah. Terang idah. Idah teh seperti eta awewe teh diceraikeun, ditolak kudu jadi salakina, aya keneh masa idah. Tong waka naik haji. Ari masa idah keneh mah. Itu gambaran naon kaduga ibadah haji ku diri sorangan. Gambaran nu kadua aya kaduga ku dipigawe ku nu sejen. Syaratna aya sabaraha? Aya 2. Nyaeta ku hartana jeung ku jalma nu turut ka manehna.